Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng malati nu jadi saksi bagian kalima. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sata acan dipedari ya dongengna ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep kanu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kade pamirsanya tekengeng hilap kanu teu acan bari nongton teh klik gitunya, setiap nonton klik tombol jempolna atanapi like-na gitu cenah ta pamirsa. Mudah-mudahan we atuh cenah ku pihak YouTube tadi rekomendasikeun kana beranda-beranda anu sanesna anu teu acan aruningaheun kana channel Mang Cecep Gorobacep. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Margi tadi ka kupingna kupun bibi juragan banting tulang palai beunghar supados seueur nu ngahalormat. Jadi alhasil butuh ku panghormatan malar pamujian awon gantekan eta mah. Margi di mana tos hasil maksad sok tara akur sareng jalmi aralit mali sok jadi luhur adigung. Nah kami adigung gitu narmi pasudia mani molotot. Hi ari juragan mah henteu tepisan-pisan kitugan kapuji kupun bibi oge. Juragan mah jalmi handap asor kayung-yun ku kaayaanana kagungan harta banda teh disarangan ku tekad palai nulung kanu butuh nalang kanu kasesahan amal kapapada kaula. Tembal binarmi bari mesem maksud mah nanggai hate pasudia da jauh ari kana kitu mah seperti nu disebutkeun ku bilami kawantu jalma pupujieun tur adiguna. Pasudia ngahulang irungna rada bekah sanajan teu rumasa ari dipuji mah ngeunah kana hatena. Saha atuh narmi nu disebutkeun ku maneh pupujieun di mana boga atawa adigung teu akur jeung nu laleutik teh? Eta mah sanes ari sadayana mah jajalmian wae aya nu kakeunaan ku panyawat eta teh. Aya ge nu pikayung-yuneun geura mangga ku juragan Bandungan moal sami adat jalmi mah. Aya nu sok agul ku pangaboga pedah beunghar kabatur teu ngupama sok komo kanu alit direken dina dampal sampeanana. Oge aya nu agul dumeh pangkatna pangartina titelna nepi ka teu daek ngahiji jeung nu laleutik malah dianggo dina dampal sampeanana da akurna palai sareng nu laluhur deui. Tah eta nu kitu sami sareng nu kagungan raos moal apes. Padahal di mana maut mah nu sok daek ngagotong jeung ngali pakuburan teh iwal ti jalma-jalma nu kasebut hina ceuk maranehanana mangga emutan. Pasudia reup beureum hatena asa kasindiran dumeh nya pisan yen manehna nu boga tingkah paripolah kitu teh pedah beunghar jegud pinter ka tatangga nu saharandapeun mah di mana daek akur malah aya tatangga nu kapapatenan atawa gering oge di mana daek unggah nurutan batur ngalalongok ari kasipat nu sahandapeun ti manehna mah. Tah upama nu sapadan atawa sarua jeung pangaboga manehna atawa saluhureun atawa deui pangkat luhur kakara daek nepungan malah sok leuwih pangheulana padahal mah kudu sarua. Kaharti ku kami ge narmi
geus montong ngocomang wae gandeng. Kami teh keur riot mikiran nu jadi anak. Dabongan ku kami tadi nage dititah ka Jakarta. Pasudia kalah keheul kanu merebong bolongan lantaran bituna eta nasehat teh ti jalma hina babu sapiraanan. Sanajan hatena jalma nganggap bener lisana mah hina rek ngabenerekeun, malah sok rajin embung eleh carita. Hi juragan sanes pipinteranan bibi ge darumaos teu bodo-bodo acan. Bade ditampi eta langkung nuhun, teu ditampi wae atuh teu jadi salah sawios. Darumaos bibi mah jalmi hina laib. Mung tadina bibi ngemutkeun kieu kasebat camat wadana dalem sareng nu sanesna deui eta masa ukur katumpangan ku pangkat jeung disuluitna. Da ari dedegana mah sami manusa nu mawi kasebat samarata. Kitu juragan, tembal Binarmi dumeh ngarasa disapirakeun omonganana. Narmi kami teh lain dengarti kabeh ucapan maneh ka harti ngan bae kami can bisa neuleumanana lantaran keur baluang pipikiranana. Ayeuna mah neangan obat ka toko obat kami asup angin. Kedah dilandongan kunawan atuh gan? Pangmilikeun aspirin cap macan ngarah babari biji lekesangna. Pasudia nitah mangmilikeun aspirin cap macan. Oh, sumuhun gan, mangga. Tembal Binarmi bari gancang nampanan duit ti pasudia kenceling indit ka toko. Mahmud anak ama, hampura ama geus ngarareja eta teh maneh. Nepi ka maneh nemahan cilaka Turopati. Alatan maneh meureun ingat ka kabogoh maneh nu ku ama dikawin. Memang moal nyaho yen ama ge boga cita-cita kaempat, tapi pasti ti kalanggengan bakal nyaho yen ama geus nyieun peta teu bener setengah nyupata ka hidep. Ngagugurkeun ka batur yen hidep katabrak mobil di Jakarta. Ngaguyurkeun ka batur yen hidep katabrak mobil di Jakarta. Akhirna hidep bet kajadian maut ku katabrak mobil. Tobat teuing Mahmud anak ama. Tekaur lelar hate pasudia ingat deui segruk cerik mungah ngabangingi kawas awewe. Heuleut sawatara poe pasudia brak gering ripuh tina hal mikiran Mahmud jeung mikiran talajak manehna ucap nu teu dibarung ku rasa jeung pikiran karasa kaduhungna ayeuna sanggeus bukti akibatna. Nu ngagugulung ti mimiti brak gering iwalti ibuna nyaeta iwalti babuna nyaeta Binarmi dibantu ku salakina Mang Hamli tayanu ngabaturan deui. Maklum tadina nu kasebut lingas ka tatangga tepati cara ronggah beda jeung waktu aya Mahmud. Tatangga-tatangga rajin ngabrag ngaranjang ka imah da Mahmud mah jalma akuan tatana handap asor ngupama kasasama. Narmi, Hamli, ripuh kami teh geuning, ieu panyakit teh Hamli. Narmi singkiat gan istighfar wae gan. Kumaha atuh da geuning parantos kedahna teu damang. Sanaos sakitu seringna dijeksi dipaparin obat pel nu kieu-kieu ge gan. Da teu acan waktosna damang panginten. Keun da aya damang sareng teu damang. Teu damang tangtos bakal damang deui. Mang Hamli ngupahan gigireunana bari mencetan malaikatna. Yang Mahmud, ya ama. Dan sing emut ulah dianggomana teuing tuang putra mah kan. Emutan mah tak apa nyawat wae gan. Mang Hamli mah matahan deui. Gan sanggam bibi ge sing tawakal wae agan mah ulah ngemutan teuing putra. Geuning kitu buktosna teu damang we da dianggo ngemutan putra wae salamina. Binarmi oge terus ngupahan babarangan jeung salakina nungkulan nu gering. Teu kuat kami teh Hamli, Narmi. Wayahna gan da kumaha atuh sanes teu satekah pola bibi atanapi emangna oge milari pilandongeun. Mung ayeuna mah mugi sing enggal damang we atuh. Binarmi mencerong banget nu gering nu geus ampir tegetihan awakna asal gendut jadi ngongkoeng pisan tinggal katara tulang igana.
Mon kami teh gara cabut we umur hayang panggih jeung Mahmud di alam barjah. Igan ulah sok aral subaha perkawis nu hiji mah teu tiasa dipika palai kitu deui dipika alim sabar gan kumaha pangersaning pangeran we disagedengeunana ti kitu urang teh da teu petot-petot ikhtiar milari cukang lantaran manghamli nempas bari neuteub ka pasudia. Lamun kami diopna mah ka rumah sakit mana kitu hamli kamana wae gan bade ka pusat di Ranca Badak langkung sae bade di situ saur sae bade di Kebon Jati atuh mangga kitu deui bade di Adpen malih langkung teh sae asal juragan aya kareteg mamanahan palai di opname kantun milih ka palai juragan mangga aku pun emang dijajabkeun. Mending didinya di Kebon Jati rumah sakit yen hamli. Mangga gan mangga kangge pun mang mah sejang ngajabkeun ka agan teh mohon kangge naon atuh juragan seueur artos seueur harta banda tatalang raga da eta teh juragan teu damang mah ku urang wajib dikaluarkeun di anggota tambah milari cukang lantaran teu kengeng dianggo barang kinasihan kan da sanaos lubak libuk oge ari teu damang mah moal sugema tadina sok sieun teu cager anas duit beak cager henteu tah ieu gan poma ulah nyaurkeun kitu kapan disebatkeun ge urang mah derma milari cukang lantaran ari nu marengkeun mah nya nu kagungan pati sareng nu kagungan hurip katut hirup ulah ngalepatkeun kana landong ulah ngalepatkeun ka dokter ka pamantri rumah sakit atanapi ka dukun kampung pisan margi mung derma milari cukang lantaran mamanawian sanaos dokter nu pinter ge eta teh gan da moal aya nu tiasa mastikeun bakal damang ku obat anu ku jeksian anu ayeuna mah mangga urang angkat bade dinten ayeuna atanapi iraha gan manghamli ngawawadianan nu gering dumeh semulinglung majahkeun sieun teu cager hanas duit beak dipake melian obat atawa ka dokter. Atuh kira-kira na iraha atuh alusna piinditeun teh kami ka rumah sakit iraha bae gan bade ayeuna sae supados enggal kaparios ku dokter bade enjing sae kumaha kapalai bae. Kira-kira na sabab baraha mayana ka dokter teh yang mun diopna mah sabarahaeun pasudia nanyakeun pimayareunana tong waka diemutkeun kan soal piongkoseunana mah sabaraha mah kumaha sur dokter wae engke pokona mah milari cukang lantaran manawi diparengkeun tiasa deui damang percanten kamang moal seep sedan hiji kan kangge pimayareunana mah manghamli kituna teh bari gogodeg dumeh kuasa hitungan pisan masih mun di kaayaan kurang onaman kabogana atawa nu teu boga pantes malah wajar nanyakeun kitu lantaran ngarumasakeun sieun teu kabayar ari ieu mah lain sieun teu kabayar tapi lebar rek mayar. Atuh ayeuna wae kami anturkeun ka rumah sakit pasudia ngajakan ayeuna mangga gan enggal diraksukan heula ka dieu keun tah piamana dina kapstok. Tuh jeung itu anduk dina pamidangan mangga ku bibi urang bantuan kan terang-terang binar minyokot piama nu ngagantung dina kastop jeung anduk bersih tina pamidangan mangga kan gara diraksukan mangga ieu handukna bilami ngasongkeun ka hareupeun pasedia nu geus diuk dina kasur awakna ngadaregdeg rek nyokot piamana oge hararese da ngelepera keun kan kumang urang pangraksukankeun
awatos dugi ka ngalalapor kieu salira teh gan Mang Hamli gancang mangasupankeun piamana kana badan pasudia. Sarungna nu bersih narmi. Oh mangga gan tarang-tang deui binarmi ka kamar pasudia nyokot sarung bersih capade. Songka Mang Hamli bosku Mang Hamli dipangnyarungankeun. Mangga gan aya nama urang angkat mangga muntang kana punduk abdi atau napi nyampai panangan sabelah kana punduk mang enggal urang ka dokter mung panginten urang kana becawe gan damang mah teu tiasa nyetiraan kana sedan ge kana becawe Hamli mohon gan mangga pasudia digoneng ku Mang Hamli ti tukang dijaga ku binarmi ka sisi jalan celakana beca di barengan ku Mang Hamli bidarmi mah teu milu datunggu di imah. Nurutkeun pamariksaan mah pasudia teh tipes malah teu bisa henteu kudu diopna mah di rumah sakit Kebon Jati. Urang kocapkeun pamiarsa nyaeta lalakon nu sejen deui. Waktu bareto sanggeusna Mahmud nyaho kalaya nyata ku panon sorangan yen Neng Empat teh kawin ka pasudia ku manehna di salasara. Naon nu jadi sabab pangna pasudia bet jadi kawin ka Neng Empat tur Neng Empat daekeun. Mahmud meunang keterangan-keterangan nu jelas iwalti diinot. Mahmud ngarasa teu satuju ku kalakuan nu jadi bapana sabab lain bae terus terang kanu jadi anak ieu mah kalah nyieun hiji peta-peta nu lain-lain. Anggur nu jadi anak didoa-doakeun paeh katabrak ku mobil. Sabulan teh santasna kawin pasudia kaempat. Manehna nyaeta Mahmud balik deui ti Bandung terus nuju ka Jakarta. Teu kira-kira wae Mahmud ngagalecokna ka kapilanceukna nyaeta Karasdi. Jeung kumaha lalakonna ieu teh nu matak tadi ka akang sareng eceuna nyaurkeun mendak kaanehan nu aneh tur matak ngajadikeun ka nyeri kapeureum mamanahan ayi. Cing naon eta teh yi? Tidinya kakara Mahmud ngariwayatkeun kalakuan bapana teh nepikeun Karasdi olohok sanajan dibarengan ku seuri. Rasku nya lain kalakuan kolot ari kitu mah. Mahmud teh kacida leuwih ngarasa teu panujuna kana kalakuan bapana nepi ka aya maksud ngadoja. Ti harita Mahmud lunta ka Surabaya jeung amanat Karasdi kalayan pamajikan Rasti di mana pasudia datang kudu dibejakeun manehna katabrak mobil nepi ka maot bisi nanyakeun kuburanna mah tuduhkeun we ka Kampung Gusti. Nyaeta kuburan di Jakarta di Jambatan 2 tuduhan kuburan nu sanes bae asal nu rada anyar keneh. Ngan Rasdi dipesenan kudu nyuratan ka Surabaya kumaha hasilna. Ayeuna urang pindah ka Surabaya pamirsa. Mahmud di Surabaya cicing di sobatna baheula nya lain di Surabaya pisan tapi beh dieu di Kabupaten Jombang ari sobatna teh nyaeta Harun nu boga gawe di pabrik tiwu. Nah Empat teh masih keneh keamana kitu. Nah deui geus kungsi ama nganjang ka Jakarta Kakang Rasdi. Dumeh bareto dina suratna rek ka Jakarta aya perlu nu matak terus nyarek oge ka aing ka Bandung. Geurentes hate Mahmud nu harita keur ngalantung di emper-emper toko. Benar kawasna encan ka Jakarta ama teh da ieu geus aya hampir 2 bulanna di dagoan surat ti Kang Rasdi taya datang. Mahmud lang deui mikir kolebat Neng Empat ngolebat dina ciptaanana kabayangkeun keur ceurik bari emok dina luhur kasur di kamarna beungeutna ditungkupan ku dampa leungeun. Empat ieu Kang aya di daerah Jombang. Hate Mahmud beuki tagiwur hate nyereset pikir nyebit ras ingat ka Neng Empat kungsi engkang ngaleupaskeun Jamparing tina gondewana. Empat kungsi ku engkang dipentang nu dibarengan ku kasadaran tur kaikhlasan hate Empat. Masih ingat nancebna Jamparing ka asih engkang di salira Empat gondewa nu pinuh ku rasa asmara. Masih karasa ku engkang ngayitna dina ati. Empat kantun waasna iraha salira bakal ngajadi hiji istri nu tiasa dipigaduh ku engkang kitu munggu ingate nu sarua
nganteng nak duriat mah sanajan pada jauh ge teu burung pada pika eling, teu burung pada mika eling, mika cam-cam dipake sobat na ciptaan dijadikeun baturna impian kapicang cam dina mangsana gundam sobat dalit dina ati batur kumbuh dina kalbu teng lamunan bari ngajanteng hareupeun toko ningalikeun barang-barang nu marodel kolebat rupaning 4 ngeng kadenge sora ciciptaanana. Kang sing tanggal walar ping hiji rewah malati ngawitan layu gebeg hate Mahmud ngagebeg 4 engkang kungsi janji ka 4 terus saksi engkang teh iwalti 4 nyalira kungkang disebatkeun malati nu jadi saksi dumehnya eta 4 nu sajati nu kedah jadi saksina. Aduh tanggal hiji rewah 4 tinggal 5 poe deui nurutkeun hitungan engkang 4 dagoan engkang ulah wakal luluasan rewasna Mahmud yen ayeuna geus kari 5 poe deui tanadisna pasini janji yen mun tanggal sakitu teu datang pasti 4 kudu buang diri kitu deui manehna sorangan kudu nu leuwih ti heula buang diri. Jamparing nu geus dipentangkeun ka 4 nu geus ditampanan ku manehna kalayan pinuh kageget diterima kedua leungeun kalayan hate nu pinuh kacintaan. Jamparing kuring kungsi diterima di aku ke tempat nu baku. Kuring ingat yen waktu jamparing keluar pada silih keluarkeun cai kacintaan nu pinuh dina ruruhitna. Kuring sadar cai kaeling jeung kageget kuring ngajadi kanikmatan diri kuring nu ku kuring pasti kudu disamper deui pikeun mere hiji tanggung jawab. 4 engkang antosan tetalangke Mahmud balik ka panganjerekanana di imah sobatna Ki Harun. Harita tabuh 5 sore mangsana Harun datang ti pagaweanana sabab sok ngalembur nepi ka sore. Gidi gelompang naga gancangan telila gen nepi ka imah Ki sobat kabeneran sobatna keur diuk dina kursi ngareureuhkeun capek mentas digawe sapoe jeput. Gening geus kaluar digawe teh Run kakarahol puguh mod ti mana ulin teh mod biasa we ti dinya ti jalan ngabang berangkeun pikiran ulang nguluwut teuing tempalna bari seuri nya we ketang sing janglar da urang teh pemuda ieu kakara ingat aya surat ti Jakarta ieu da diadreskeun anak ka kuring. Harun ngodok sakuna song hiji amplop dieusi surat diasongkeun ka Mahmud. Tah gening diarap-arap ti basa ayeuna ye surat teh kakara jol ayeuna ceuk Mahmud bari nampanan surat semunu rada atoh tetela surat ti Rasdi brai dibuka harita keneh hareupeun Ki sobat eusina teh kieu. Jakarta Oktober 1868 Kang Rai di Jombang Surabaya sareng hormat kumaha ieu sasumpingna ka dieu damang nuhun pamidamang mah margi pun akang oge kalih euceuna sarimbit waktos ieu mah berkah kalihna teh eta atur uninga tuang rama teh parantos ka Jakarta salajengna pesenan aya dilaksanakeun mung kalintang hawatosna tuang rama teh nangis meninga guk-guk dugi ka teh emutna oge sababaraha kali ayeuna tuang rama parantos ka Bandung deui mung sakieu bae akang Nusono Rasdi gebeg seblak hate Mahmud kabejakeun yen bapana adu belajar cerik jeung kapaehan sagala mah manehna ngarasakeun teu tega karunya ka bapana kaduhu ngabohong nu satadina mah memang ngadoja nahamun nya anak korban rek nyeri atawa moal dumeh jiga nu ngarep-ngarep nakar dasieun karebut ning 4 ayeuna kakara meureun karasaeun ku pasudia. Ama ya abdi ama tong salempang atanapi nangis balilihan kitu sotenean abdi mah ngadoja ka ama antosan ama nah ama masih keneh kaneng 4 atanapi tos henteu nanging abdi yakin ama tos leso ti neng 4 margi janji neng 4 bade mundut dikeser dina sasih-sasih ieu geuntes hate Mahmud bari ngahulang kunaon maca teh bat ngahulang Mud Harun nanya bari mesem sarta netep sedih ari maca surat ti lembur teh sok hayang buru-buru balik deui nu mata kayana marun
daga sebeuh ngabang berangkeun hate di dieu susuganan atuh rada cager ayeuna mah tahap wae isukan mah rek balik ka Bandung. Nah mane asa serentak pisan Mahmud mah keun atuh da di Bandung ge rek naon ari sagala loba ka nyeri mah. Ingat kanu jadi bapak kuring teh Run, bisi teu damang mangkangan kuring-kuringna anakna teh eueuh deui tembal Mahmud bari netep ka Harun sarta semunu nyalangkrung cipanona. Nya atuh ari kitu onaman teu aya halangan Mud nya ketang karasa ku kuring ge bati ingatna ka kolot nu aya di Bandung teh kumaha atuh da geuning kieu ari geus ridu kieu mah terus susah piongkoseunana maklum pegawai leutik ukur mah dahar paling-paling satahun sakali kakara bisa nepungan kolot. Harun ngarasa ngalimba asa kahatean ku Mahmud nu kakara oge 2 bulan geus mika ingat ka kolot hayang tepung jeung mika melang ari manehna lain teu ngarasa ingat ku kaayaan batan sakieu. Terjadi hal nu luar biasa eta Marun sabab kolot ge tangtu ngamalumeun kana kaayaan urang sok dapon dina waktuna Idul Fitri kudu pisan urang maksakeun sakali-kalian mah nepungan kolot tembal Mahmud bari neuteup ka Harun. Nyamud titip salam we ka kolot-kolot kuring di ditu malah rek nitip surat silaturahmi we lain arek barang kirim mah da keur teu boga duit. Ari kolot Marun moal ngarap-ngarap kana kikirimanana ku bisana urang mawa hirup jeung sakula warga oge geus atoheun malah kacida bungaheunana mun kabejakeun nu jadi anak aya dina sehat walafiat. Mahmud nempas ka Harun. Nya meureun kitu ari kolot Mahmud ngan eta we kuring teh geus mang tahun-tahun can bisa kikiriman pisan iraha teh amud rek indit teh isukan we kahayang kuring mah meureun kana kareta api tabuh genep muru ti Kertosono wae tembal Mahmud bari nyerenge. Didoakeun ku kuring Mud sing salamat di perjalanan sing menang kabunga sadatangna ka Bandung hartina mah nyampa kolot-kolot urang di ditu dalaramang tak kitu Mud. Sabalikna Run di dieu nu ditinggalkeun ku kuring sing aya dina kasalamatan sakula warga atuh jabana ti kitu sing aya kamajuan dina enggoning usaha malah kuring nganuhunkeun kana sagala kahadean Harun ka kuring nu geus kaheurinan ku kuring 2 bulan nilana. Lah soal eta Mahmud saha deui urang teh jeung saha deui urang teh da bobohan lain sobat deui malah geus duduluran urang mah ti keur dilembur oge jeung jabati kitu teu ngaesekeun kuring atawa pamajikan kuring sagala Mahmud nu bakal kitu deui itu ieuna geuning lain bae disuguhan ku kuring estu nyuguhan sorangan. Kudiakuna oge kuring teh bungah Run soal rezeki-rezeki kitu di mana nyampakna wae kayak aturun kuring rek cai heula can mandi-mandi acan ieu teh nya da kuring ge acan ieu urang bareng Harun jeung Mahmud babarengan kacarai rek marandi itung-itung sosonoan isukan mah bakal papisah deui antara 2 sobat teh. Berang kaganti ku peting-peting geus ganti deui ku barang Mahmud indit di Jombang tabuh 4 subuh muru ka Kertosono teh naek taksi. Nepi ka Kertosono tabuh setengah genap masih keneh aya waktu setengah jam keur nunggu kareta kilat Surabaya Bandung nu pidatangeunana ka stasiun Kertosono tabuh genap tepat. Teu sawatara rilana kareta geus asup ka stasiun Mahmud celak naik ngan sababaraha menit eureuna di Kertosono kareta api geus berangkat deui nuju ka kota Bandung nu pidatangeunana teh moal salah tabuh 7 magrib tempo-tempo leuwih. Sajeroning di perjalanan Mahmud teu woleh-woleh ngalamun cus-cos loba nu dipika eling. Ama bawa-bawa kaleleban ku abdi hapunten ku abdi parantos dibobodok mung sakadar kangge ngadoja emutan ama kumaha upami laras-laras abdi kenging kacilakaan ayeuna kaemut ku abdi sateunya ahna ama ka abdi antosan ama lang deui ingat kaneng 4 gebeg hatena ngagebeg 4 dihitung kungkang tinggal 2 poe deui kabeak bulan Rajab tereh tanggal 1 Rewah janji pasini nu kungsi dibeberkeun ku urang duaan boa-boa bakal nyalahan
Mahmud bingung kumaha pipetaeun sanajan rek ngahaja ngalaksanakeun janji pasini nu tadi oge. Duh, 4 di mana bisa nangka ngalaksanakeun pasini lamun 4 masih aya dina kungkungan ama Sudia. Ama Sudia bapak engkang Malati nu jadi saksi di waktu engkang nyarita janji. Nah geus nyang karuluk dina diri 4 hasil peurah jamparing engkang teh ngawujud dina salira 4. Mahmud baluweng pikiranana teu puguh putusan pikiranana kumaha jadina, kumaha pibakaleunana pasini geus pasti jadi kana buang diri, kumaha rek dirempakna upama aya nu ngabogaan keneh paling-paling menang hiji hukuman. Jamparing nu dipentangkeun ku pangaruh panah asmara kuring kakala eling yen geus tereh kana waktuna anjeun ka tembong bentolna hasil peurah jamparing kuring. Jamparing waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.